Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya tepang dang ngudi sareng pidangan dongeng Sundanya. Urang dongeng dieu, urang neraskeun hanca dongeng anu katunda. Kalayan ngabantun jejara carios si doclo atanapi cupu sakti kuriang 7. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan, malah mandar jan teu hiburan. Atuh kabaraya anu satia manco kana dongeng Mang, di mana we aya mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinerangan batin, dilalancarekeun sagala rubinanya tong hilapi rojong, ditaroelan tombol subscribe. Mang oge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados teu nyangklongting kana waktos, urang sami-sami dangukeun deui kumaha atuh terasna ieu carita. Sok kabarayun sadayana. Kocapkeun wae basa kayaan geus peuting, si doclo sakumaha biasa luhun tadi we ninggalkeun panyumputanana. Ngulayaban rek ngaganggu para prajurit cing arek ngagarong para gegeden atawa para pajabat kerajaan. Pelesat, si doclo lumampah lirek kilat dina kacepatan cahaya, kituna teh lantaran kajurung ku kakuatan 7 kuriang teh. Dina waktu anu singkat si doclo teh geus tepi deui we ka wewengkon pamukiman anu aya di puseur dayeuh. Sakumaha biasa kadatangan teh sok ngoconan heula we nyingisieunnan para prajurit anu keur talugur. Yeuh aing geus datang deui. Dagoan sia ayeuna ku aing maraneh bakal disingsieunan deui. Tapi lain rek ditembongan ayeuna mah. Bosen nya keun sina sarowakeun. Bakal ku cara kieu yeuh. Kituna teh laju we atuh si doclo teh nenjeragetaneuh 3 kali. Geblik, 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 ter. Aya geteran kakuatan nu sumarambah tina dampal suku si doclo teh. Kangaranan dampal suku anu dibarengan ku kakuatan kuriang 7. Balukarna pohara atuh lemah anu ditincak teh ngaradak jadi oyag. Taneuh ngaradak jadi ingeung. Rieg. Puguh we atuh para prajurit anu keur tugur teh mani kaget. Nu di jero imah kalaluar mani rabul. Lini cenah aya lini. Si doclo anu boga dosana mah ukur lajo we. Perhatikeun tina luhur tangkal gai. Alah, mani jiga jangkrik tuh. Kakara digebrig saeutik oge. Keun sia-sina pahibut. Bener we kaayaan teh atuh mani pahibut. Malahan mah teu saeutik anu pating gorowok pating corowok lalumbatan bari jeung silih tanya jeung pada baturna. Nah aya naon cenah? Nah bener ieu teh aya lini atawa aya linu anu kacida gedena. Si doclo anu keur merhatikeun kaayaan bet katarik perhatianana ku saurang lalaki anu katempo. Tetap tenang we han teu kawas anu sejen eta jalma teh. Malahan panonna jiga anu merhatikeun ka palebah si doclo. Nah saha cenah eta lalaki teh? Sahanya eta jelema teh? Beda jeung jelema anu lian eta mah. Manehna mah tenang teu kawas nu sejen. Malahan mah jiga anu nyahoeun kalebah dieu merhatikeun ka aing sagala rupa. Si doclo hanteu ieu sadar. Lamun manehanana anu make kongkorong emas nu gagantelna teh tina batu atau jiga batu permata teh katempo hurung, da puguh katojo ku cahaya bulan. Sanyana mah pangna eta si lalaki merhatikeun ka palebah si doclo teh. Kulantaran katarik perhatianna ku nu hurung, malahan mah jiga anu geus wawuh kana eta kongkorong teh. Malahan katempo ngajerelat ngadeukeutan ka si doclo. Jurelat gerakanna mungguh cepet ngan sakolebat. Kiwari geus aya di handapeun tangkal kai bari tetanggahan we mencrong netep seukeut ka si doclo.
Jika anu keur nyidik-nyidik hayang awas kana rupana, si Doclo basa mireungeuh eta lalaki ngadeukeutan bari merhatikeun. Atuh si Doclo ge laju we ngacorelat turun tina luhur tangkal kai kalayang awak teh hampang jika kapas celek napa ka dina lemah. Memeh si Doclo tumanya ka eta si lalaki. Eta lalaki teh kalah kami heulaan cacarita ditujukeun ka si Doclo. Saha sia teh jalma jahat? Hayo, pasrahkeun eta kongkorong ka aing. Anu geus dipauk ku sia. Ugoe atuh si Doclo teh mani kaget nah saha cenah ieu jalma teh. Moal kitu anu boga ieu kongkorong. Boa-boa ieu jelema teh. Nu boga ieu kongkorong nyaeta gegede nu ku aing geus digarong imahna ieu. Nya paingan atuh apaleun ka aing. Da meureun ningali ieu kongkorong, lamun kaya kieu mah rusiah aing teh bakal kabongkar ieu ku ieu si jelema ieu. Heueuh aing teh tadina mah rek jujurigan. Tapi lamun geus kanyahoan kieu mah, tinang tuh aing geus bakal disangka ieu. Heueuh garongna ieu. Tapi keun bae lah geus kagok kanyahoan. Urang sing hareupan we ayeuna mah. Kitu cenah cekeran tes hate si Doclo teh. Teu ngesilapok atuh si Doclo teh nembalan. Maneh ulah hayang nyaho saha aing. Bener aing nu geus nyokot kongkorong sia deuleu. Sok rek kumaha? Kurang ajar. Sia kudu dicangkalak jalma jahat. Salale ieu geus ngakenjreungkeun kayaan, pura-pura jadi curig. Tetela sia teh curig sekaligus garong gedingan. Heueuh sia bener teu salah. Ah, urang dieu we balalegug atuh bet sarieun sagala rupa. Aing mah jelema lain jurig. Sia geus kumaha nyieun kajahatan di wewengkon puseur dayeuh. Nganu harti sia hayang cilaka, bakal dihukum gantung sia kurang ajar. Sia bakal dicangkalak. Aing si Santanu anu bakal jangkalak sia. Hiat, heup. Heak kiajeleng Santanu teh langsung kiajeleng arek nyangkalak si Doclo. Yuk narajang ka si Doclo gerakan teh mungguh cepet. Kangaranan hayang sagancang nyangkalak si Doclo. Tapi lain oge atuh si Doclo. Gampang kita we dicangkalak ku Santanu sok sanajan Santanu teh geus kasohor gagah saketi mandraguna ahli dina ilmu silat boga kasaketean anu luar biasa. Panarajang Raden Santanu teh entengeunna keur disinggahan ku si Doclo. Gerakan leuwih cepet, plos tinggalan tajongan teh nyamos. Puguh we atuh Raden Santanu teh mani ngaranyu kaget. Teteh lagening cenah ieu jalma jahat teh pangabisana lain bantrak-bantrakeun. Sok sanajan kaayaan awakna mah ukur sapotong da puguh awak teh penek jeung buleut. Raden Santanu anu panasaran laju we geus ngakajeleng di majuna raja ngaronjatekeun daya panarajangna. Jurus-jurusna anu ampuh dikaluarkeun but bat ngahujanan awak si Doclo. Tapi si Doclo anu gerakanna jiga kilat hampang lir angin. Kokolebatan we di antara sameran-sameran panarajang Raden Santanu. Plos sababaraha kali tajongan jeung teungeulan teh geus bisa disingkahan deui digiwarekeun ku si Doclo. Malahan mah sabalikna. Si Doclo anu ngayakeun panarajang balesan dampalengeuna anu buntet teh keuna pisan kana pipi eta Raden Santanu mani ngajelebet nenggeunaker. Jelebet bangkieung. Raden Santanu teh nepikeun ka ngabangkieung atuh. Karasa teunggelan musuhna teh nyidem kakuatan anu pohara luar biasa. Karaeun teuing cenah nyang hareupan musuh anu boga tenaga anu luar biasa. Nah saha cenah sabenerna ieu jalma jahat teh aya kuat teuing. Untung we Raden Santanu oge lain jalma samaneh atuh. Lamun seuk pangarti jeung pangabisana atah-atah narima teunggelan sarupa kitu teh moal teu langsung ngajejer. Alah, teteh ieu jalma jahat teh sakti luar biasa. Nah boga kekuatan naonnya. Saha sabenerna ieu? Awakna mah teu sapira, ukur sapotong, tapi kasaktianana hebat. Kaya kieu mah aing kudu leuwih waspada. Ulah gagabah.
Kitu nate bari mancuhkeun di tang-tunganana. Rengkenek masang deui curusna netep seukeut ka si doclo. Sedengkeun ari si doclo sikapna tetap tenang. Malahan mah katemponang ke paharigu bari nyeungeusirikeun we. Kumaha karasa tenggelan aing pulen euy. Sok sia maju deui gerak keterupkeun pangarti jeung pangabisa teh. Nah aya jago di puseur dayeuh teh euy. Kabeh ge biye lah. Kurang ajar. Montong ngahina sia. Ulah kaduhung sia jalma jahat. Sia sakedeung dia bakal kacangkalak. Bakal nerima kan akibatna bakal dihukum. Ah, ulah wakaloba catur tanpa bukur anggur mah geura buktikeun. Lamun sia mampu pikeun nyangkalak aing. Bisi sia sieun masok geroan tuh. Batur sia anu sakitu lobana teh ajakan ngahurup aing. Pikeun nyangkalak jelema pantar sia. Teu kudu butuh bantuan nu sejen. Aing oke masih keneh mampu deuleuh. Urang teruskeun taruna kurang ajar. Hup. Iya. Iya. Hup. Iya. Sok sia. Ah, tekeuna sia. Hup. Iya. Keduk. Das, dua bentrokan kekuatan ngaliwatan leungeun masing-masing geus hanteu bisa diponah deui. Jarek-jek. Raden Santanu nepikeun ka ngajarek-jek kadorong aya kana 7 lengkana. Puguh we atuh beuki ngaranjuk kaget. Tetela ieu tanaga budak sapotong teh cenah pohara luar biasana. Nah nyidam kekuatan naon atuh. Bari jeung karasa dampaleungeunna teh mani panas. Jeung deui karasa tulang-tulang teh asa linu. Asa diadu jeung halu atawa beusi we. Hebat luar biasa ieu jelema teh. Nasa ieu jelema teh sakti-sakti teuing. Tanagana pohara pedasna. Tika ukur nepikeun ka mana kekuatanana. Untung we aing masih kena bisa ngajaga keseimbangan. Teu nepikeun ka rubuh ngabebengkang. Aduh. Man bae ieu leungeun aing meni linu kieu jeung panas deh. Anya bener-bener ieu mah aing teu bisa gagabah yeuh. Tapi keun aing masih keneh penasaran lain ge aing si Santanu. Lamun kudu kateter jajaten mah. Kitu teh kentak atuh Raden Santanu teh mulihkeun kayaan dirina museurekeun tanaga cerona. Sabada kayaan geus pulih deui. Langsung ngacrelati ngadeukeutan ka si doclo. Sedengkeun si doclo berasa mireungeun musuhna maju deui. Katempo si doclo teh nula kecangkeng bari panonna teh meletet kawas anu ngaleleceh we. Masih kuat euy maneh euy. Kuat oge maneh euy, henteu nepikeun ka ngajurah roh, masih kena bisa pancu. Sok urang teruskeun tarungna ngan wayahna euy. Maneh bakal cilaka. Ulah waka sombong sia curig. Hayo. Ulang teruskeun ijen jajaten. Aing can rumasa kateter oleh jajaten ku sia. Hiat. Hup. Ya. Awak Raden Santanu teh pating kelatar kawas nabe museurekeun kasaktianana. Tekung silat tina dampaleungeunna teh. Aya nu pating barasat pating baranyai. Nyamber kana awak si doclo. Si doclo sur ti lamun musuhna teh ngagunakeun kasaktianana, kawasna bae ngagunakeun ajian ampuna. Laju atuh si doclo teh mapak datangna Panarajang. Ukur mengagerakeun leungeun ka kencana we mapak eta Panarajang. Balu karena bentrokan dua kekuatan geus hanteu bisa dihalangan. Jalagur. Balukar tina dua bentrokan teh nimbulkeun sora anu luar biasa tarikna. Raden Santanu manehna colho kaget teteh lah eta budak sapotong teh masih tetap betagen we bisa ngimbangan ajian ampun. Ajian gelap ampar nu bieur dipapatkeun teh digunakeun ku Raden Santanu teh taya haratina. Sok padahal eta ajian gelap ampar anu kacangking ku Raden Santanu teh dina tataran anu pinunjul. Edan ieu jelema teh
Ajian gelap ampar aing bisa diungkulan. Tapi kan ayeuna mah urang cobaan ngagunakeun ajian luluh tulang. Kituna teh Raden Santanu laju rep sidakep. Kadua dampaleungeun teh disidakapkeun dina dada. Ter dampaleungeun teh patinggal latar paladuga sepipis. Kaluar tina dampaleungeun anu direkebekeun. Tekung sila eta dampaleungeun anu direkepkeun teh disurungkeun ka hareup. Wuss! Aya kekuatan anu henteu katingali nembrag kana awak si Doclo. Raden Santanu geus boga kayakinan tina hangtu cenah musuhna teh bakal lumpuh. Satulang sandina teh bakal hancur lebur. Tapi basa eta ajian keuna kana awak si Doclo. Si Doclo tetep ketempot tagen we teu unggut kalinuan teu gedaganginan. Lir batu karang anu ditembragan ku omak anu kacidageun teh henteu regrog-regrog. Tulang-tulang teh teas alah batan batu. Puguh we atuh Raden Santanu teh beuki colok kaget. Anak kitu mah cenah ieu jalma jahat teh lain pilawaneun manehanana. Jelas kasaktianana pohara luar biasana. Atuh Raden Santanu sakadapan maukur ngajanteng we merhatikeun ka si Doclo. Anu katempo manehna teh leumbang ngadeuketan. Kunaon kalah kamolohok kitu? Sok geragunakeun deui kasaktian maneh teh euy. Anu leuwih hebat, leuwih sakti batan nu bieu. Raden Santanu teh hanteu nembahalan kalah ka unur-unuran. Kunaon sia kalah ka unur-unuran jiga unur-unur kitu? Ari tadi mah maneh teh jiga satria, wanian sia. Ari ayeuna mundur kitu sieun ku aing. Sarua we sia oge jeung para prajurit sia ponok bool. Kecing leutik buri geuning. Hei, rek ka mana sia? Raden Santanu teh kira-kira we ngejak ninggalkeun eta pakarangan. Geus henteu sanggup pikeun neruskeun tarung, diteruskeun oge cenah bakal bahaya. Ngancam kana kasalamatan jiwana jelas. Anu disinghareupan teh lain pi lawaneunana. Si Doclo basa mireungeuh Raden Santanu kalah kang ngejat lumpat. Atuh ukur nyeung serikeun we. Kalah kalumpat sia. Boa-boa sia teh busiat euy. Hei, Santanu, ka mana sia? Diudag ku aing. Eta bujur ku aing bakal direwod sia. Alah, halik sia halik. Ituna teh eta si Doclo teh ngapelesat atuh ngudag Raden Santanu. Basa nyaho dirina diudag ku eta si Doclo. Laju we muru ka para prajurit. Para prajurit basa mireungeuh Raden Santanu lumpat. Puguh we atuh mani kaget. Aya naon cenah Raden, aya naon? Basa dibejakeun aya jalma jahatna. Malahan mah dibejakeun we ku Raden Santanu teh lamun jurig anu salalieu ngacung curigan ka para prajurit teh lain jurig nu sabenerna. Tapi ukur akon-akon we pura-pura jadi jurig. Eta teh mangrupakeun jalma jahat anu salalieu geus ngagarong ka imah-imah nu aya di puseur dayeuh. Ukuh we atuh para prajurit teh mani kaget. Sokomo basa mireungeuh si Doclo ngapelesat. Bari jeung katempo make kongkorong. Dibejakeun eta kongkorong teh bogana Raden Santanu. Atuh para prajurit teh beuki yakin timbul kawanina. Sokomo diparentahkeun ku Raden Santanu jeung Ki Mudra pikeun nyangkalak eta cenah jalma jahatna. Tewak cenah kepung tewak euy. Atuh si Doclo teh pada ngepung we pada newak. Tapi keur si Doclo mah dikepung-kepung ku para prajurit teh atuh mani atoh. Lain asieun tapi dijadikeun kaulinan. Sok senajan pada ngepung pada narajang. Si Doclo teh enteng ngeunaker dina nyingkahan pada rajang jeung kepungan musuhna. Malahan mah teu saeutik para prajurit anu pating jarungkal pating jarengkang. Pating araduh pating karoak Ki Mudra jeung Raden Santanu. Basa mireungeuh prajuritna kalah ka pating jarungkal puguh we atuh mani kaget. Teteh lah cenah bener-bener
eta jalma jahat teh pohara luar biasa. Nya kabuktian ayeuna mah Raden. Eta curik teteh lah geningan. Jalma jahat nah. Ngan bae pohara luar biasa nah. Sakti mandraguna. Nya, terus serang. Kaulah sorangan teu mampu pikeun ngungkulanana. Leres Raden. Tuh, sok sanajan dikepung-kepung ku para prajurit oge geuning. Teu aya nu mampu, teu aya nu metu. Nya, kaki mah matak cilaka. Lebih hadeh urang mundur. Hasok, Ki Mudra, parentahkeun ka para prajurit pikeun sagancangna mundur. Tetalangke atuh Ki Mudra teh lajoy marentahkeun ka para prajuritna pikeun sagancangna we mundur. Kulantaran cenah nu disinghareupan teh pohara sakti mandragunana. Diteruskeun oge matak cilaka. Atuh para prajurit nu keur ngepung-ngepung si Docro teh pating baratak we larumbatan di titah mulur mah keur makahayang na mundur teh. Da puguh soak atuh ningali kahebatan eta si Docro teh. Si Docro basa mireungeuh para prajurit geus birat. Raden Santanu jeung Ki Mudra geus sarua larumbatan. Atuh geus kitu mah laju ngejat ninggalkeun eta patempatan. Euleuh mitra waktosna geuning parantos teu nyekapan. Cageula atunya urang tunda jajara carita si Docro. Cupu sakti kuriang 7 dugi ka dieu. Urang teraskeun dina seri anu salajengna. Manganuhunkeun tina sadaya perhatosanana nya hapuntenna. Tina sadaya kakirana mang undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.